Masak endog disemur, hayu besti tuh ieu teh endogna geus meunang ngagodogkeun tadinya tuh. Lanjut digorengkeun ieu teh meh warnana jadi alus tuh. Geus asak mah ieu teh diangkat we nya besti. Lanjut ayeuna mah ieu teh milihan si perbumbuanana nya bumbu nu dihaluskeun teh aya cabe beureum, bawang bodas jeung muncang tuh besti. Geus kieu mah tong poho dikumbah heula sing bersih. Terus ieu teh disiksikan ieu teh bawang bombayna jeung bawang daun jeung tomatna oge. Lanjut ayeuna mah ngablender bumbu nu tadi nya tah soalna meh tereh meh cepet tuh besti. Geus minyakna panas asupkeun ieu teh si bumbuna tong poho ieu teh salam sereh jeung laja. Terus we caian saeutik nya besti lamun bumbuna geus asak mah. Tuh telurna oge asupkeun deui. Tambahan bumbu ieu teh uyah penyedap kaldu ieu teh jeung saori make kecap we saeutik nya besti tuh. Aduk-aduk ieu teh meh ngaresep bumbuna meh rada saat caina oge tah ieu teh asupkeun si bawang bombay, tomat jeung bawang daun. Tuh aduk-aduk deui nya besti meh ngaresep bumbuna tah lamun geus saat kieu berarti tandana geus asak geus ngaresep bumbuna tuh pareuman we komporna. Ayeuna mah parinkeun nya besti tah kana wadah tuh besti. Geus asak ieu teh semur endogna. Tuh hayu besti nuhun tos nongton videona.